Versi nyaut tuh. Untuk Aing nanya dari ikan angges. Aing bahasa Sunda, nama sesatuan teh aya ngaranna lin. Coba mana hafal tuh. Mun anak lauk emas naon ngaranna? buraya, Anak rugi? utek-utek, Anak bangkong? buruy, Anak aja? aom, Anak bagong? mantan anu pernah nyalingkuhan, Begong. Anak kutu? namanya kuar asal nama, kuar, Kur. Anak munding? sia eneng, Aing mah neneng. Anak kucing? bilatung, Sia jorok aing keur dahar ge. hubungan tentang nyawa, Anak monyet? babaturan anu ngahutang, pas ditagih mah ngabegegan, Nah, pernah begok. Kamu anak kuda? belum, Iker moyokan maneh. Biasa bae meureun matana. Iya, anu terakhir. Anak anjing kan anak. baturan anu ngapunang geus OTW horeng singa mah jelema na karakudang, can sebenget-benget acan. Lain salah maneh Ge teh. naon? Cek abah ge bahasa Sundana teh anak anjing kicik, atapina kirik. Siapa baca naon gitu? Belum baik. Tah, terbalik kos gitu. Mana mah iya, tuh kan orang keur pura-pura. Pura-pura maca. Supaya naon gitu. Kenapa videonya bagus? Oh, nya gitu. Oh,